atuh ucu ai jati diri teh ceuk kasauranmu tadi ceuk hariring ulah waka suka seurik mun can pangih jati diri ta eta sana Kurawa daya kajaba lintang ti kudu ngange jalan reka perdaya nyata jalan tipu muslihat tuh iya Bima Arjuna anu diansam ditangtang cenah nepihan putrana Abimanyu nyaeta pikeun ngurangan korban ti pihak Kurawa kitu kaayaan parantos papayun-payun antara Pandawa Kurawa yeuh di tengah tegah Kurusetra leres ai ieu nu nyawangkeun ti palih tongoh nyaeta hiji pasir Semar Sapalaputra ya kulang nah aya ku wararaas teh cu wararaas kumaha ai teh kumaha jadi nah deui ieu ujang duka teh teuing ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda sumuhun sepuh kulang nyaeta perang Jayawinangun di tengah tegah Kurusetra leres karareueun teh mudah-mudahan cing jadi eunteng ka jaman bakal dararatang ucu leres sakur kajadian anu geus kaliwat jadi eunteng ayeuna kajadian ayeuna cing jadi eunteng pikahareupeunana jadi cermin wa kuha sakitu ujang kulang Kakang Silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing ta eta kulang mun tukang teuing bisi cijengkang hareup teuing bisi kagalei sumuhun sigar tengah we hirup mah kitu cu ih atuh kan tenang sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade sumuhun bujeng hingga make jeung kaayaan kieu dahar we ai seubeut teuing mah pan mata kamarakaan nya segala ge ulah kalangkungan gua geus saling hareupan deuleu itu di tengah tegah Kurusetra sumuhun kantu nunggu komando leres eta teh deuleu anu saling hareupan teh dulur jeung baraya ih da sanes nu liar gua teh geuning beh ditu nama Sadam Sahawa sumuhun sageti urang teh ieu meureun ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh ucu buktos kumaha gua bulan dina nalika para malaikat protes ka pangeran leres nganahakeun dina waktos Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi sumuhun gua ari para malaikat nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab seke selerna bakal saling ngocorkeun getih kitu teteh gua bukti geuning cu buktos gua telepan kulang maha benar Allah dengan segala firman segala firman apa nu mata ulah dimang-mangan deui oge cu ulah cacaya ulah gua
bener ulung Siti bentar Kang Puputra ya Kang Puputra Habong kena hariring lain nu kuring haluang lain nu urang sumohon hariring nu maha wening haluang nu maha wenang eta cek hariring anu dibawa ku angin peuting anu ngadalingding ulah waka suka serik muncan pangih jati diri laras sepuh supaya ditepikeun ku angin leutik ka manusa nu bakal datang kajadian anu geus ti heula deh kumaha teh wa nya cuk sumohon wa tah keur urang sararea da kitu oge meureun keur nu malalikir nya cuk wayahna we nu teu mikir mah teu kabagean nya kitu nya cuk nu teu mikir mah ukur kaget jeung nganahakeun malahan beh dituna mah pangeran teh bakal dianggap bujang sok nganyalahkeun ka pangeran nganahakeun ka pangeran padahal anjeunna mah maha dina sagalana naon rupaha kakaget jeung naon rupaha anu ditanyakeun ku urang moal teu kajawab ku anjeunna jeung moal bisa naon-naon urang sumohon leres contona maut deh kumaha maut teh wa saha nu rek ngahalang-halang laresan dina waktu namanya cuk bojo anak kabeh ngan ukur careurik lares malahan hasil usaha bebeakan malah beh ditu nama hasil nyiku batur hasil ngajejak batur harta kekayaan sawah imah mobil kana kabeh kendaraannya cuk ditinggalkeun akhirna mah ujang teu aya nu dicanah urang ku anak jeung ku bojo bakal diusir secara langsungna silahkan bapak untuk pergi selamanya nya cuk sumohon gedong anu sigrong ditinggalkeun ngan ukur 2 meter cuk asa meter ieu wujud anu kaancikan nyawa maha keneh bangke teri dasar leres hargaan keneh bangke teri leres tong boro make jeung wujud anu pangkatna rakyat nya cuk sumohon teu lepat teh kulang naonana atuh ucu ai jati diri teh ceuk kasauran nu tadi ceuk hariring ulah waka suka seurik muncan pangih jati diri ta eta ari jati diri teh syariatna lanana karya ucu karya tina gawe bisa na munculna eta ngaran jelema kasohorna eta ngaran jelema teh tina gawena tina karyana sumohon cing hayang nyaho ayeuna mah wa dek ngorehan sugan aya nyai-nyai lilin dina hate anu nyaangan kana hate atawa ieu kajadian ieu hiburan ieu teh cing jadi obor kana manah sewang-sewang supaya ngaronjatkeun kreativitas nemongkeun jati diri di syariatan di mana urang init ka Mekah ka itu apanti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa bulak-balik eta teh sejarahna Siti Hajar baheula usaha neangan cai cik atuh kaluar ti imah di luar neangan pakasaban anu halal keur maraban anak pamajikan balik ka imah kaluar ti imah bulak-balik we kitu nya kitu laras di mana geus nepi ti sopa ka Marwah turun nying hareup ka Ka'bah
di mana ti marwah kasopa Malik deui kana Ka'bah terus ngadoa ai Ka'bah teh pasagi opat masagi tanyakeun kanu masagi pangartina deh syariatna ieu ujang sumuhun tanyakeun ka ahlina sabab Allah teh geus ngajadikeun para ahli tuh ahli mesin ahli tani laras ahli ekonomi ahli politik ngan pangeran oge para rasul oge ngawartosan lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana nah eta kumaca eta katerangan teh hate bakal ebreh di mana-mana aya kejadian anu awut-awutan di mana aya pamimpin anu teu becus mimpin rakyatna eta teh lain ahlina sanes pecahkan we tukang macu dititah nyupiran angkot da moal teu di dalalagor atuh nya ceuk ua oge tong boro tukang beca dititah ngeunang panayagan sorangan panteri poho deui anu ahlina bari ahlina teh ngajalan masuk ka bener poho aya wae nya cuk laras si horeng sagala rupa ga akibatina kabodohan ujang laras teu malalikir teh tah artina teh bodoh anu mawi pamarentah ngagupai ka warga masyarakat sabudeureunana nganyurkeun nyaeta urang sararea teh kudu bisa maca naon mamalana bisa maca atawa hasilna saeutik gedena urang teh bakal nyaho informasi kajadian negara kajadian situasi kondisi negara beh dituna nyaeta ilmu da luang teh pan dipapada urang tina daluang ti dalang ti mana we laras alhamdulillah ka ucu aya ku bagja jang tina bengi ieu tiasa silaturahim sareng sepuh anom jalar istri lawas ti lawas uang ngagejerak deui di dieu ieu sumuhun wilujeng tepang sareng ti rombongan Giri Harja tilu hapunten tina nu pihak kalepatan ageng sumawenten alit seueur lepatna batan leresna da ge jelema sok salah iya tuh kan sok kasalahan ai ngaran-ngaran jami teh tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk hapunten nya cuk laras cuk pulang laras balik deui we kana kajadian ieu Bratayuda barudak kosa Pandawa jeung Kurawa laras tah cing jadi cerminna teh kieu keur ka diri urang sagede-gedena perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang sumuhun wa telepan kade ujang sapopoe pan urang teh merangan da teu oleh dibaledogan ieu nu ngajentul teh awak teh supaya urang ti gebrus kana jurang katunggaraan teu boleh ditelor nu mawi di dieu pentingna istiqomah teh ajeg jejeg teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan teh nya ujang sumuhun di syariatan pan basa di Mina mah kejeng maledogan padahal eusina mah nu dibaledogan teh unggal poe cu nya laras kurupa-rupa cocoba gogoda ujian jeung sajabana nu mawi di dieu kurang teh kudu diruat nyaeta diruat hartina teh dikuatkeun kuat rohanina dikuatkeun jasmanina laras nya cuk sabab pangaruh teh ti ditu ti dieu anu haharewosan teh bujeng hingga kana ceuli sumuhun kana batin oge pan golongan manusia jeung jin cing kana cowis nu mawi kade we cing mandiri urang mah cu temongkeun jati diri teh sae temong jati dirina jang urang doakeun dunungan asuhan itu keur mayunan kawajiban Bratayuda nangtukeun bener jeung adil dugi ka tega ngorbankeun jiwa ragana sumuhun tega ngorbankeun karesep jeung kanyaahna laras da eta teh di perangan teh dulur baraya guru jeung sajabat sanes nu liat apan dina riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oge kumaha teh pikeun merangan karesep teh kanyaah kudu dikorbankeun putra anu ngan hiji-hijina bari kasep
mohon Nabi Ismail nepi ka da puguh tugas Allah eukeur mah Kangjeng Nabi Ibrahim raja tauhid deui waspada di dunya mah ieu anak tersiksa tapi mungguh Allah mah di sawarga bakal dijamin ku surga jangakeun ya Allah dek sageresel sumo dugi ka Allah nya bakti na ka kami teh luar biasa Nabi Ibrahim nepi ka digentian pan ku domba dugi ka ayeuna pan tah eta teh sing jadi cermin pek gerak korbankeun urang teh karesep kana judi resep ngomongkeun batur da pangeunah-ngeunahna teh ngomongkeun batur gerak pek ngagorengkeun batur pek eta karesep eta teh korbankeun eta we leuletikan heula nanya cuk resep judi resep zina resep lacur purak-purak resep maehan resep nginum resep mabok resep ngadu domba pek korbankeun da batu fitnah ka aing teh pajarkeun teh aing sok ngadu domba cenah padahal aing mah lain ngadu domba lalajo ngadu domba gitu nu ngadukeun barudak we dan dewek mah resep meuli domba 5 juta tageus alus diaduna aya nu nawar 15 juta gitu neangan paleleuwih wajar we heeh nya cu hampura we cu da puguh jelema mah nya tabung beratan ku kahadean gara sok sumohon heeh da saha jelema anu bener sapapanjangna atuh cu teu aya oh tah tidak timbangan teh atuh sakitu berat kana bener nyangeyeng ka sawarga gara sok laras da urang oge barang beuli aya nu di kilo geuning can berat maka nu dibeli urang teh tarawaka dibayar tak atuh urang hirup di dunya teh nyangeyeng kana benernya cu dina timbangan teh itu ulah berat kana dosa sabelah kensa ha laras jang ulah da puguh fungsina ge ua teh hiburan ieu teh ucu kantana sae ua heeh sok urang hiburan heula we keune itu nu rek perang walanan nya urang coa tina hiburan ai ua mah da ngadoana bari ngahaleuang ngiring restu teh bari ku lagu nya cu laras sok nya ngawilujeng sumpingkeun teh ku hariring laras apan tadi ge hariring lain nu kuring laras ta eta teh eusina tina wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha adeh jadi pangeran mah tara sasauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui sumohon cuk lagu yang oh mangga menta cikeruh oh cikeruh ulah wakari pangkatan acan penta bajang atuh nah geuning seueur pohonya sae mangga wa cikeruh amuing ah ulah baeud gitu sia teh mah lamun boga bati sawah karena seuri anu teh keur teu boga bati